Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumangga urang lajengkeun guaran urang. Ti payun urang teh kantos cumarios dina bag-bagan fikih teh ngeunaan ical galeuhnya. Ical galeuh perkara anu terlarang sahna masah tapi terlarang geuningannya payun teh. Mana we amot keneh gitu. Ical anu sahna mah nya sahna masah tapi terlarang gitu. Sapertikeun ical galeuh barang anu tos ditawar ku batur teh geuningan diantawisna teh. Napi jual beli barang anu meunang nimbun heula gitu. Dikumpulkeun supaya barang hararese engke harga naik dijual ku manehanana keur ngarup keuntungan sageung-ageung. Praktekna mah mangga eta di kondisikeun misalna teh di tengetan gitu. Praktek anu kumasih gitu, anu terjadi saperti itu. Tah urang kiatan deui maksud urang pangna urang kedah sadar atanapi kedah ngabahas kana masalah ieu usaha teh kieu Pak. Urang dasaran heula tina dawuhan Kangjeng Rasul kieu. Rasul ngadawuhkeun ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqinas bi khuluqin hasanin. Anjeun kudu takwa ka Allah haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta teh cek bahasa ilmu nahwu mah ada tu syarti. Atanapi kadang-kadang jadi dorob. Maksudna haitsu ma kunta teh hartosna teh di mana wae. Keur kumaha wae. Iraha wae, tata teh iraha wae di mana wae kumaha wae tata cukup ku bahasa haitsu ma kunta. Haitsu ma kumaha wae tingkah anjeun, di mana wae ayana anjeun. Teu waleh kudu takwa. Ta ieu teh sebenarna mah upami kurang ditengetan hiji palenggeran pikeun kahirupan urang. Bahwa keur takwa ka Allah teu ngadagoan rupa ibadah nu sifatna ritual. Gitu. Teu ngadagoan wae salat keur jadi takwa teh sanajan salat mah tong dilepaskeun da eta mah anu pokok. Gitu. Takwa lain hartina kudu di masjid wae. Takwa lain hartina kudu di pangaosan wae, di majelis zikir wae, henteu kitu. Tapi Nabi nyebatkeun takwa teh di mana wae. Oh berarti di sawah bisa takwa, di kebon kantenan, di pausahaan, di kantor, di terminal takwa. Kan kadang-kadang istilah terminal teh sok jadi pamicunan kagorengan geuningannya gitu. Karena orang terminal gitu. Tinggal dicena bahasa terminal gitu karena itunya. Padahal sebenarnya kana dawuhan Kang Rasul kumaha kapan di mana wae oh berarti di terminal ge tiasa takwa tiasa takwa di terminal oke. Da termasuk engke teh tah ngartosana teh berarti urang kaitkeun kana pakasaban urang anu mana wae eta teh tiasa jadi ladang takwa gitu. Jadi urang teh euna teh tugas urang atanapi pakasaban urang naon ya ulah nepikeun ka berlalu sekian lama tapi teu jadi takwa lebar sementara porsi waktu urang teh pan langkung seueur kana usaha daripada kana ibadah mah tuh salat gitu hoream-hoream teuing mah semenit oge bisa sareng wiridanana beres atuh sok jalmi nu mana wae ge saha wae oge ari lain salian ti para wali jeung para nabi mah gitu pantaran urang we pasti seueur keneh bergelut sareng urusan duniawi dina sadi dinten tibatan ibadah ta ulah nepikeun ka waktu anu kurang disimpen dialokasikeun keur usaha keur kasab nepikeun kana teu jadi katakwaan gitu. Teu jadi katakwaan lebar upami kitu. Samantawis Nabi nyebatkeun sabenerna anjeun ku dagang bisa takwa. Anjeun ku cicing di terminal bisa takwa. Anjeun ku cicing di sawah bisa takwa. Jadi pegawai negeri bisa takwa. Jadi pegawai swasta bisa takwa. Tah sehingga urang teh kada bertanya-tanya Pak. Tina sekian lamana urang berkecimpung dina urusan urang masing-masing gitu. Urang kedah ngarasa gundah kabina-bina lamun pagawean urang eta teh teu mawa urang kana takwa gitu.
saemut urang gitu ngawitan urang kasab kana naon gitu ti tahun sabaraha gitu dah pedah Kangjeng Nabi bisa takwa ku kitu teh anjeun dagang tah deuh Kangjeng Nabi anjeun ku dagang bisa takwa anjeun rek jadi pagawe tah ku posisi anjeun sebagai pagawe anjeun bisa takwa ku naon wae posisi anjeun jadi dokter anjeun bisa takwa anjeun jadi naon jadi tukang dagang buah misalkan anjeun jadi bisa jadi takwa tah lamun ayeuna urang melalui masa anu lama eta henteu jadi katakwaan rugi urang kitu da dawuh Kangjeng Nabi bisa jadi takwa lamun dilalui ku urang henteu jadi takwa oh berarti aya nu teu beres sareng diri urang teh aya nu teu beres sareng diri urang teh perkara anu sabenerna dawuh Kangjeng Nabi bisa mawa kana katakwaan terus ku urang dijalani nah make jeung teu bisa mawa kana katakwaan oh berarti aya nu teu beres jeung diri urang teh oh berarti selama urang bergelut sareng urusan urang teh loba keneh eleh ku nafsu jigana mah kitu dan unamina sadaya anu maksudna anu didawuhkeun seueur ku Kangjeng Rasul memang kan pedagang profesi pedagang tapi anu dimaksud sagala profesi naon wae margi memang pedagang kan profesi anu memang kapungkur paling seueur da upami henteu petani nya dagang kapungkur gitu ari ayeuna mah profesi tos seueur kabina-bina anu teu kabayang kapungkur ayeuna bermunculan profesi-profesi baru akibat tina perubahan peradaban manusia teknologi bikin kayak nama aya profesi namanya teh ojek online gitu anu tegaduh pangkalan gitu tegaduh iya ku HP we geuningan nungguan panggilan gitu jadi kita teh laki-laki panggilan teh nu kitu laki-laki panggilan jadi sadayana nu dimaksud sadayana profesi kieu Nabi ngadawuhkeun kieu atajirus saduq yusaru yaumal qiyamati ma'asyuhada'i wan nabiyyin ari para pedagang anu jujur eta teh bakal dikumpulkeun di poe kiamat sareng para syuhada sareng para nabi ieu jalmi pedagang anu jujur tanu dimaksud lain pedagang na unggul sadayana profesi gitu pagawe negeri itu tah anu jujur eta teh bakal dikumpulkeun di poe kiamat sareng para syuhada sareng para nabi tukang dagang grosir sombangna ya gitu anu jujur bakal dikumpulkeun di poe kiamat sareng para syuhada sareng para nabi tukang dagang buah tukang sol sapatu tukang nan pokoknya malah gitu tukang ojek tukang gemuk tukang kuli tukang nonde tukang bilik tukang kulit walina kumaha lah ya adik walina anu lewat batas mah teu apal wayah teu apal tempat eta leungit takwana gitu jadi ulah nyapelekeun profesi urang ulah berkecil hati kupedah profesi urang lain ustaz coba mun gitu sadayana ku Allah disameratakeun gaduh kesempatan anu sami pikeun meunang ridho Allah pikeun jadi jalmi anu takwa da setiap profesi teh eta teh pasti aya lolongkrang teu weleh aya lolongkrang keur nyieun kajahatan jeung kadoliman teh rek profesi anu mana wae oge profesi naon anu paling mulia misalkeun guru misalkeun gitu ulah nganggap yang jadi guru teh teu bisa nyieun kamaksiatan wah biasa bisa nya komo zaman ayeuna aya data pokok pendidikan nasional gitu dina data mah aya sekian puluh sekian ratus siswa kenyataanna salah satu contoh gitu naon maksudna supaya menang ti luhur gitu sagala profesi naon wae oge eta teh teu boleh aya lolongkrang keur nyieun takwa aya lolongkrang keur nyieun doraka
lamun teu mawa takwa mata teh moal tulus gitu ku profesina jadi takwa. Dokter bisa kenana dalam menerapkan takwa mah teu memperjuangkan katakwaan seorang dokter kalah kasibuk jadi tukang obat. Jalma teu geuring ge dibere resep kudu dibeli obatna. Nu namina pasien kan sifatna nurut ka dokter. Da cek paribasana pasien mah gitu sanajan dibere racun gitu. Asal dititah ku dokter ieu dileueut da bakal percaya pasien mah. Da moal dibaca acan. Teu ngartos acan namina ge. Sanmol, paracetamol. Mol gitu keningannya. Tah sehingga nya gampil gitu. Aya wae lolongkrang keur ngadamel kadorakaan ka Allah Subhanahu wa taala, keur nyieun kadoliman. Seueur gitu. Jadi pagawe gampang bisa. Asal ngabsen wae gitu. Di kantor kelaka ngopi deui, uduh deui. Gitu. Seueur bener. Bade profesi nu mana pokona teu waleh aya lolongkrang keur nyieun kadoliman. Lamun teu aya takwa bisa tanu dimaksud tadi ku Nabi didawuhkeun anu dinu hadis nu disebatkeun manyata para pedagang sabenerna sadayana profesi naon wae oge anu jujur, anu bener, anu nerapkeun akhlak bakal babarengan sareng para nabi, babarengan sareng para syuhada. Matak pantes Nabi ngadawuhkeun ittaqillah haitsu makun. Kudu takwa anjeun ka Allah di mana wae, iraha wae keur kumaha wae. Oh ieu teh naon? Palanggeran ti Kangjeng Rasul ren yen urang teh rek hirup dina nu kumaha wae ge. Aya kesempatan keur takwa. Satungtung eta pagawean, eta kaayaan, eta kesempatan teh lain dosa, lain pamaksiatan. Berarti bieu urang kabayang, kabaca ieu namanya meunang kasimpul. Boa-boa lamun teh mah bener gitu. Tapi mudah-mudahan lepat gitu. Upami memang urang teh henteu tambih-tambih katakwaan teh tina pakasaban urang teh bahwa urang teh bisa ngajaga eta masalah pamaksiatan di jerona sagala digabres wae gitu asal untung wae matak jadi profesina naon teh sok jadi alasan geuningan gitu udah sibuk nih aduh ayeuna mah keur loba ieu berarti geus katinggal tah sebenarnya mah eta pakasabana teh teu pati mawa kana takwa. Dan lauk Kangjeng Rasul bisa anjeun bisa takwa kok kitu oge, bisa takwa. Matak alhamdulillah urang sadayana kitu nya saurang teh sanes naon atuh. Ieu mah syukur gitu urang teh. Dumeh urang teh gitu, urang ge sok sapada nyakseni nyaksian di antawis urang. Nyempetkeun urang salat berjamaah, nyempetkeun talabul ilmi. Kan ieu teh mudah-mudahan gitu. Ciri yen pakasaban urang profesi urang teh heuh aya sakedikna gitu mawa kana katakwaan mawa kana ieu naon heuh takwa teh ya caket ka Allah Subhanahu wa taala tah wih deui kana tadi masalah bab dagang teh upami ti payun nyaeta ngaguar ngeunaan profesi dagang perdagangan ical galeuh anu sahna masah ngan haram ayeuna mah langsung ku syariat ku hukum fikih direken teu jadi jual belina maka otomatis teu sah jual beli. Berarti kumaha nya keur naon dilaksanakeun nu kitu dilaksanakeun ge kalah ka jadi dosa. Emut urang teh lain ngan saukur masalah ngusahakeun perekonomian gitu. Tapi aya kabarokahan. Bahkan dina cakupan lebih luas oge gitu. Coba kurang Bapak bayangkan gitu. Naon hartosna kenaikan ekonomi meningkat di suatu daerah gitu misalkan. Ari jalmana masih teu boga kepedulian mah gitu, masih kene hare-hare kanu pakir kanu miskin naon hartina. Kajian teuing maksudna teh secara grafik teu pati naik gitu. Tapi memang kepedulian ka umat Islam gitu. Anu disebutkeun dina surat Al-Maun ara'aital ladzi yukadibu bidin padalika yalladzi yad'ul yatim
tapi etana nu ningkat. Etana nu ningkatna teh kitu. Kepedulianana, kepekaanana, rasanya ahanana. Cek abdi anu bodoh eta langkung penting kudu ditaikeun daripada sekedar kenaikan ekonomina. Naon naikna ekonomi tapi cara radit nya kangge naon. Naik ekonomina tapi hedonisna dugi nambah. Gitu. Jadi anu paling penting atuh kumaha? Eta perasaan urang nampi amanah ti Allah titipan tah anak yatim, jelema fakir, jelema miskin. Di naikna ekonomi teh bareng jeung naikna eta. Atawa naik begitu naon? Hasrat keur sodaqoh kayak kitu. Kan dina teori ekonomi lain masalah kumaha urang cara ngala artos saseueur-seueurna kan. Tapi di mana orang ngabalanjakeunana jeung ngatur pengeluaran ben kitu Pak. Orang belajar eta tina fenomena boykot Israel kan Pak. Hapu kitu ge bening tos terjadikan perubahan. Tapi ra urang teh ditahan ulah balanja ka produk-produk anu berafiliasi ka Israel geuningan. Komo urang Indonesia mah meuni pangramena teh kana perboykotan teh dina medsos oge teh. Geuningan ku hal sakitu oge katinggal dampakna. Mantak nepikeun kapan hayang genjatan senjata aya nama da geus karasaeun geus beak modal teh ya barang-barangna teu Pak gitu. Oh berarti kan pelajaranana masalah naikna ekonomi lain ngan saukur masalah kumaha carana ngumpulkeun saseueur-seueurna tapi tepat kumaha ngatur ngaluarkeun nempatkeunana ulah ngan saukur dikonsumsi ku sorangan beureun artos teh gitu rezeki teh tapi salurkeun ka fakir ka miskin disilih modalan ka ieu mah kanu ngabutuhkeun gitu. Jadi satung memang eta henteu pertumbuhan ekonomi henteu dituturkeun ku tumbuhna cek bahasa kerenna mah kepekaan sosial gitu. Maka nya eta we gitu. Pasti masih bakal seueur keneh gitu. Anu ngantri hoyong jadi penerima bansos teh gitu. Urang langsung we Pak nyebatan karena perkara-perkara ical galeh anu teu sah terjadi. Nu kahiji paslon pima yahrumu bayhu wa pima wa fasadil aqdi. Perkara anu haram jual belina bari dibarengan ku ruksakna akad. Nu kahiji la yasihu bai'u syai'in minal adhiyah. Ieu parantos disinggung nu ngawitan di payeuhnya eta teu meunang ical galeh dina kurban saumpama kulitna. Di jalan nu kurban ongkoh gitu. Da cenah ieu lebar cenah kulitna urang jual we kulitna mah gitu. Ya misalkeunana gambaranana kurbanna nyalira henteu dititipkeun ka panitia. Belanja nyalira gitu diriungkeun ieu tetangga ieu bantuan kami rek kurban. Ngan ieu ieuna ieu kulitna kade nya engke pangampihankeun ya nu mencit ya kade atakan nyisit pangampihankeun heula. Sawareng kumanehna rek dijual maka haram eta. Haram. Nu namina kurban pan berbagi orang silihnya mungkin silih kanyaah gitu sareng jalema nu miskin utamina mah gitu ieu kalau ka kumanehanana keter naon ieu tuh kurban rek dijual mah gitu atuh da lebar mah jeung lebar pan kurban ari lebar mah keur naon make jeung kurban sagala atunya ari lebar mah gitu. Data makan tos di payun kurang dibahas. Dianggo bedug asal eta dipasihkeun heula sifat dipasihkeun ulah dicalgal. Jadi misalnya cek orang masjid cek DKM teh ieu disueunkeun nya kitu Bu atau Bapak disueunkeun ieu kulitna sawios teh ku abdi mangga kitu mah sawios. Kitu disueunkeun gitu. Salajengna wala bayu abdi al muslim lil kafir wah ieu mah zaman kapungkur hamba sahaya ina mah teu aya da ieu mah nya sebatas pengetahuan unggul wenginan kapungkur pernah pan aya masa hamba sahaya teh di mana jalmi teh statusna sami sareng barang tiasa diical galeukeun tah dina katangtosanana teu tiasa ngajual abid hamba sahaya anu muslim dijual ka kafir teu kengeng kapungkur
ayeuna mah moal mungkin terjadi lah darus dahulu budak belian gitu secara hukum syariat. Jadi anu abid anu muslim teu kengeng haram hukumna diical kanu kafir. Naon sababna pasti engke bakal rusak syariatna ibadahna. Salajengna wala bayul urbun bi ayutihi syai'an min darahim. Tah urbun naon urbun teh? Urbun teh ieu anu dina istilah ayeuna disebutna teh uang muka, pamanjer. DP gitu. Down payment. Nah, DP. Ku maksudna ical galeh aya DP, tah si DP ieu teh. Kan biasana DP teh dianggapna teh kan di luar tinu harga. Gitu. Tah contoh ayeuna anu urang sok ninggal DP teh kan dina brosur geningannya perkreditan gitu geningan aya DP. Gitu. Tah DP teh duit pertama dicoba seorang geningan. Jadi tanda jadi anu eta teh tos sanes harga tentu termasuk harga barang eta. Telamun dina masalah syariat. Tak ieu teh lumpatna teh ieu teh kana riba ieu teh. Jadi uang naon gitu. Perpindahan uang ieu non tuker menuker anu teu aya bandinganana. Da ari ieu barang mah pan jelas hargana. Harga motor misalkeunna sabaraha ku ngiridit teh misalkeunna 25 juta misalkeunna gitu 25 juta. Tah samemeh berbicara anu 25 juta harga motor teh pan geuning kudu aya DP. Tah DP eta teh teu aya bandingan gitu. Maksudna teh naon da lain jual beli nu DP mah gitu. Tah maka perkara eta teh perpindahan uang ti hiji jalma kanu sanes anu teu aya bandinganana, teu aya pembandingna gitu. Maka eta teh pan riba. Lebetna gitu. Atuh cenah kumaha da urang butuh artos, lamun butuh artos heuh nya tagih we langsung jadikeun harga gitu. Berarti engke teh sistem cicil gitu. Dicicil biasa tong aya istilah dupa DP gitu. Atau pamanjer gitu. Ya barang naon motor harga 25 juta sok bayar ada cicil iuran pertama rek sabaraha ieu kan sagana sabaraha 25 juta 10 kalieun 2 juta 500 sagana gitu sok berarti kan etang-etang naon cicilan ka hiji 25 juta gitu maksudnya 22,5 gitu nya gitu itu makanya nya kayaknya lamun ieu masih DP teh ulah hilang gitu nya jadi DP mah eta jelas bandinganna kumaha gitu tapi lamun kitu urang DP teh diangge mayar eta we gitu pertama dikurangi urang gitu bisa wae nya lamun naon DP sebatas istilah hungkul nya upaminya si DP eta teh maksudna cicilan pertamanya sawi upami 10 berarti salapan nya gitu nya gitu eta berarti etangna nyicilan ka hiji gitu pengikat itu bisa kan pada nu sok urang katinggal kan DP cicilan tah eta nu lieur ini saya uang makan lagi secara syari ya secara nominal pasti menguntungkan tapi kan orang emot teh lain ngan saukur masalah tentang keuntungan orang lamun teh mas syariat tos kitu ngalarang heuh nya urang bade kumaha gitu pan orang teh mencari keberkahan teh gitu memang aya ulama ge anu ngengengkeun tapi sepanjang penelitiannya tina babaraha kita memang sebenarnya mayoritas anu ngalarang karena urbun istilah syariat mah urbun tetapi arobun nyata DP da uang pamanjer gitu. Tapi kadang-kadang ai sebagai di ieukeun kana naon sebagai dimasukkan karena harga aya nu henteu pan teh gitu. Tage para ulama masih keneh aya nu nyebatkeun sanajan dietang kana harga motorna tetep teu meunang aya nu gitu. Tapi upami orang upami bade nyandak direkena kana ical galih secara cicilnya teh tiasa etang cicilan anu kahiji gitu.
aman gitu. Ada orang teh pan ari kedah sagala kes pan urang ge atur ada ngadeg-deg gitu. Eta aya. Nya. Eta. Eta. Atami cenah sok aya istilah titip heula geuningan pacendepan sok aya masalah titip. Ai mah geuning sok aya teh ngomong. Ya nitip heula artos ieu mah lain DP, isan lain ieu nitip heula lamun jadi berarti meureun diteruskeun. Lamun teu jadi, tah lamun teu jadi kudu diuihkeun teh. Nah, salah geuning mah nitip nyimpen heula artos di nu gaduh barang teh geuningan. Jadi nya nitip heula tapi icagalna teh henteu jadi. Ketika terjadi pan kadang-kadang si hangus Tah nya. Jadi kanu bade urang teh tah nyimpen heula artos gitu. Lamun jadi diteruskeun, lamun teu jadi teu balik deui eta artos teh gitu. Tah eta teh teu puguh eta teh naon akadna. Da lamun nya nitip teh ya berarti kedah diuihkeun. Kedah diuihkeun. Nya lamun dihanguskeun kumaha? Kesepakatan gimana? Iya DP apa jadi semanggala ini bisa tidak gitu. Nitip tetap ulah tetap jadi upami nitip eta henteu aya kaitan sareng ical galeuh. Berarti sanes ical galeuh tah iman nitip we gitu. Di luar ical galeuh nitip. kembali deui Nya kajaba upami memang anu nitipkeunana teh ya rek ngaikhlaskeun. Kan ulah atuh ari eueuh mah keur anjeun we gitu sakeuna. Ya sama pertanyaannya anu ini asatnya pada masyarakat kan itu kain atau ayahnya 4 tahun. Nya kan upami nitip nya. Upami nitip kan eta titipan. Upami awalna nitip ya kadah diuihkeun. Kayak titipan. Nah, apa meta orang tos milarian teh ka mendak mah nya. So iya. Kumaha deui ya tuh gitu. ya jangan bawa jangan bawa 3 bulan Ya. Eta yang tawisna teh anu ka sabaraha teh. Ayeuna salajengna deui. Wala bai'u ma lam yuqda ay lam yastalimhu al mustaril awal minal bai'. Ngajual perkara anu barangna can bisa dipasrahkeun. Sifat-sifatna acan, gambar-gambarna acan. Ini ngical perkara apa? Anu teu acan jelas barangna. Teu aya gambar-gambarna acan. Nya gambaranna kumaha ical galeuh sistem ijon teh ya diantarosna. Naon ijon teh eta ngical galeuh kui anu karek sok kamari dipelak. Tah eta anu tah can bijil, can buahan, can beutian tos dibayar di kontakna. Eta teh istilah ieu nama jual beli sistem ijon teh. Eta teh hukumna teu jadi jual belina teu sah. Teu jelas anu dieu. Can jadi gitu. Gade Jadi orang gak ada gitu. Ada motor teman gawe pakai gitu. Jadi balita mah segitu deh. nya awalna sistem gade teh eta teh henteu ujug-ujug menang dipake gitu tah. Kecuali upami aya izin tinu gaduh motorna tah. Kenana abdi ngagade motor ka Bang Mas, ya artos abdi pan kitu nya. Motorna ka dieukeun. Tah, nu nami nagade ieu motor teh sebagai titipan sami sareng titipan teu meunang dianggo ku abdi teh kajaba upami aya izin ti Bang Mas. Henteu otomatis gitu tiasa. Mata kada aya ikrar deui gitu. Sok tah dianggo we gitu. Diizinan dianggo.
Biar udah ngojek. Soalnya kan kena teh artos nama kan weteuh gitu. Jadi kan sebenarnya nu nami nagari teh sebenarnya mah kondisina teh jalmi anu butuh artos. Salaras nama awal nama. Lain jalmi nu butuh barang. Jadi jalmi anu butuh artos ngan gaduhna barang. Asal nagari teh gitu. Butuh modal teu gaduh artos tapi nya gaduh motor ye. Maka motor abdi di ka pagadeankeun gitu. Ku pagadean ditaksir sabarahaeun maka pasian dinamut abdi teh gitu. Di pasian namut artos sageunana 5 juta. Tah motor disimpen di pagadean. Tah disimpen kedahna teh ulah dianggo awalna mah kitu. Hukum asalna tinu gade teh kitu. Barangna teu meunang dianggo. Kajaba upami cek abdi teh upami bade nambut menyasok we atuh gitu. Sabab make upami dianggo, maka kan berarti engke teh motorna bakal menyusut, nilaina teh da dianggo wae. Artos weutuh gitu. bantu dulu gitu. Makanya bukan upami transaksi itu kan bisa berupa barang, bisa surat berharga. Gimana Pak? Surat berharga transaksi kumaha misalnya surat berharga nya upami surat berharga itu kan keterangan sifat anu ngagambarkeun barang eta hal nu berharga eta nya sami sareng ieu kan ical galeuh ieu ge bumi ge kan anu dipasrahkeun mah sertifikatna tiasa atanapi kuncina tiasa kuncina tiasa surat berharga kan tiasa partoskeun naon geuningan deposito surat deposito surat berharga teh tetiasa di ieu mah SK pensiun surat berharga surat tanah surat tanah gitu ya Rambut armas tapi pendek soalnya ada sertifikat pendidikan PSK gitu ya. Nah, Islam mengatur sudah sedemikian rupa. tak alaminya tempatnya lamun diteuleman mah ku urang jadi mata tiasa bener nganterkeun takwa teh gitu. Ada urang teh aya rem gitu. Oh ieu salah ya. Kuduna kieu, wah ieu mah ya dosa ya. Ieu mah maka otomatis teu kudu ngadaguan ka masjid wae, bakal takwa ku dagang oge gitu. Ku cacing di terminal oge bakal takwa sebenarnya gitu. Nah gitu. Ngan pedah kumaha lamun jalma bener-bener takwa dina ibadah berarti bakal apal prioritas gitu. Mana ibadah nu nomor hiji, mana ibadah anu nomor 2. Ulah jadi dalil deui da tukang dagang ge asal jujur, asal naon bisa takwa. Ari salat anu pokok dilalawarakeun. Tah eta teh berarti aya kamaksiatan tadi dagang gitu. Tak eta menerapkeun takwa di padamelan. Berarti cirina teh engke urang teh nya kudu ulah aya pagawean hanca. Jadi ulah nepikeun ka hanca padamelan urang teh ngelehkeun kana hanca ibadah. Bade kitu di antara ciri nu takwana teh. Itu ciri takwa di padamelan teh. Ada ge manu aya teh kasibukan sareng aktivitas sadina teh kalakah ngajadikeun urang talang kayak kana salat terus leungit we nilai takwana teh da penting. Jadi memang nu namina salat mah harga mati gitu. Lamun urang terbiasa nyebatkeun NKRI harga mati, salat mah langkung teh kitu. Gitu. Da NKRI mah lamun tos kiamat hanya entosan melaya deui. Mulai dari NKRI gitu. mulai balik dulu. Aduh. Gitu. Orang lajengkeun deui. Contoh lah kita anu tadi teh jadi nu teu tiasa dipasrahkeun teh, barangna mah aya ngan di mana gitu tah. Teu jelas gitu. Atau barang batur gitu, atau barang sengketa gitu kan. Teu jelas. Jadi satungtung barang anu teu tiasa dipasrahkeun. Ke kajabang kete aya ieu akad anu namana teh akad salam, pesanan anu nembe ditemokeun sifat-sifatna atawa gambarna dibayar langsung harita, tapi barang teu acan dikirim gitu.
Contoh seperti ka tukang kursi misalkan ka material, kalau pengrajin kursi Jepang damelkeun nya kursi ya. Tanu kieu modelna teh gitu. Model kieu. Sabaraha lama ya saminggu beres ya pabrik dibayar ayeuna. Artosna dibayar kontan, etana teh acan barangna teh acan jadi tiasa eta sabab geus kawakili ku sifat-sifat teh tah ieu. Eta namina akad salam dina pesanan tiasa gitu. Nu teu meunang mah kumaha teu jelas teh ya. Kuring meuli kursi nu jiga kamari nu kumaha atawa kuring meuli kursi nu alus tah 2 juta sagana gitu. Nu kumaha ieu teh? Barang halus. Anda aja lah. Gitu. Ai mazhar dia ini kopi di Lajada. Tah, lajada oge. Tah mirip kadinya akadna teh kana akad salam teh. Kan aya gambar-gambarnya di sana. Tapi teu sesuai sama. Tah, upami teu sesuai eta kesalahanana, teu jujur anu ngicalna teh. Gitu. Secara akad mah nya tiasa kana salam teh ya. Pan urang teh nya bayar gitu. Bayar urang pan mayarna make walaupun ke secara sistem kan teu langsung ka pembeli teh. Ka ieu heula ka susupina heula. Nya gitu. Barang urang kan ngawakeun atos ti heula barangna ke tapi urang teh kan tos ngukur barangna teh saparoskeun kieu gitu. Kalau bangke nu datang ternyata barangna salah, eta mah berarti etana nu teu jujur nu ngicalna, nu ditembongkeun foto nu hade dikirim barang-barang nu cacat eta mah nya kesalahan nu ngical. Apa namanya kejujuran dina setiap profesi, setiap pacabakan urang. Da eta nu matak nganterkeun urang kana takwa. Berarti lamun ayeuna hararese eta masalahna teh teu jujur dina profesi masing-masing gitu teu jujur. Sehingga teu nganterkeun gitu, teu nganterkeun kana matak datang ka bumi ti pakasaban teh jadi alasan malahan mah ka masjid atuh capek karek jawab gitu tadinya. Tunduk gitu. Jadi ternyata kagawean teh kalah kanurunkeun takwa itu kumaha. Aya nu teu beres tah berarti urang teh. Gitu. Sareng aya deui bentuk gambaran ieu ical galeh lamun dina bahasa kita mah kieu la baiul munabadah kana yakunu idza nabadtu ayataratu ilaika saub faqad wajabal bai'. Kumaha jadi kieu imah gambaran nu terjadi kapungkur. Jadi babaledogan heula nya. Jadi bisa kena kieu aya barang ditu ya beunana. Atawa nya ngaitkeun kana ieu kana tata rucingan gitu. Kami rek maledog bari peureum gitu misalkan kami ya rek maledog ka anjeun ya lamun keuna ka anjeun berarti kami bakal jadi jual beulina ya gitu lamun teu keuna berarti moal gitu keur nanaonna kekituan atunya urang mah gitu atawa kieu misalkan dibongker panuana teh mana nu kacabak geus rek dibeuli mana nu kacabak rek dibeuli sakeuna gitu eta teh heuh nanaonna teh gitu urang teh panuanya kana ilmu muamalah mah memang kan ieu perkara anu sebenarnya mah langkung-langkung ti ilmu ibadah ilmu muamalah teh dari ibadah mah tetap moal robih ti kapungkur salat kitu ti kapungkur ge tapi muamalah mah ka dieu teh beuki ribet Zaman nya gitu tapi kan kamu ngajual belikeun perkara nu teu katinggal tapi kan kang ical eta pulsa kuota mana ada barang nama teu katinggal misal pulsa gitu nu kumaha pulsa teh nepi keun ka ayeuna abdi ge can ninggal rupana pulsa juga kumaha Bang eta cenah dina kertas eta mah kertas sanes pulsa sanes kuota eta kan teh emutan nah ngan pedang kita orang emut nu namina pulsa mah sanes icalan pulsa teh urang teh mayar jasa naon jasa pangnyambungkeun telepon pangnyambungkeun HP ngan pedah bayar urang bayar di muka bayar di heula bayar di payun nya gitu
masyarakat token geus sok nu kumaha rupana token nu kabiru nu kakon ya sana nu ieu nu di keretasan nu teu mah kertas malah nu upami masyarakat nu HP mah pan teu di keretasan atuh perangka wungkul oh berarti eta mah urang jar jasa ngan jasana mayarna dipayun ke biasa tuh mah sareng aya deui tapi ieu perbedaan pendapat ieu masalah dua harga dina hiji dina transaksi teh tapi ieu mah lolongkrangna ageng para ulama anu ngameunangkeun teh nyaeta ieu barang lamun nyicil hargana sakieu lamun cash hargana sakieu ieu disebatkeun teh pedah aya para ulama anu memang dibuatkeun teh kenging tapi da eta mah sabenerna mah kan teu naon teu ngarugi maksudna teu ngarugikeun teh tapi memang upami nyicil sakieu leuwih murah leuwih mahal upami cash sakieu langkung mirah nyata mah kantun milih soal cek para ulama disebutkan cenah eta teh dua harga dina ical galeuh cek para ulama anu ngameunangkeun mah eta mah henteu dua harga dina hiji ical galeuh sabab teu acan jadi pan ical galeuhna bade milih nu mana bade milih anu cash bade milih anu kredit pan teu acan jadi ical galeuhna jadi ulama anu ngengengkeun mah anu nyebatkeun da ieu mah teu acan terjadi ical galeuhna ge pilih we bade anu mana ta ulama anu ngalarang nyata ulama anu nyebatkeun ieu teh cenah ical galeuh dina aya dua harga cenah kitu. Tapi anu berkembang di ulama-ulama urang khususna di tanah air seueur anu memfatwakeun mangga wae tah. Ieu mah terbutan anu cash sareng anu nyicil kreditan. Nah tetap di dalamnya mah ada unsur bunga diperhitungkan melalui mana? Iya. Tadi jadi masalah melalui bunga apa benda? Nya ieu mah nya eta upami dina leasing mah, ieu mah di luar leasing heula. Ical galeuh antawis urang gitu. Iya. Ya HP abdi sageuna. Sageuna ake iya, ake bade masalah HP abdi upami cash 2 juta, upami nyicil 3 juta, 3 kalieun mangga bade minum mana gitu teh. Seperti itu. Upami engke urusan sareng leasing mah eta mah akhirna nyangkutna memang aya riba di lebet. Tapi upami tadi teh dina antawis urang sadayana eta mah kantun milih bade nyicil bade cash. Upami dina leasing mah tos tangtos dah kedah nyicil. Dah ngaharepkeunana nyicil pan sabab dina cicilan. Malah semakin lama nyicilna teh kan semakin semakin Di bulan Dagang. Nya. Sareng naon deui sapertoskeun ieu ical galeuh lamun di dieu mah dia bahasakeun naon ical galeuh ieu sperma ieu sato. Jadi naon langsung ngical spermana cai manis sapi mun sapi teh mah gitu tah pan sapi terutama sapi perah nu katinggal kodi pan teu dikawinkeun pan disuntik geuningan kitu nya di IB inseminasi buatan tah nya masana teh upami langsung ieu nemutkeun pandangan syariat upami langsung meser cai manina gitu maka eta teh hanya ical galeuh perkara nu terlarang kajaba upami kete ieu sistemna nambut atawa muruhkeun ka mantrina keswan ka kesehatan hewanna jadi ngarekan jasa penanganan naon budidaya sapi lah gitu jasa penanganan jasa eta lah gitu jadi mayar nate naon ngarekan ngamuruhkeun ka keswan ka tenaga kesehatan hewan adapun di lebetna dina jasana eta aya masalah naon sperma sapi eta mah kan bagian tidinya gitu disuntikeun
kan karunya gitu sapi itu gitu. Anakan gitu dikawinkeun nama hanteu gitu. Berarti bener eta mah sapi perah mah reuneuna teh ku eta mantri. Tapi kan orang resep nama. Itu sapi dipacetkan di IBE. Harus sapi orang jangan. Ayo dengan anak-anak dipacet. Gitu. Bisa ngomong mah kitu sapi itu tuh. Ayo ke anak. Kumaha itu kan. Si sayang nih. Buat kejak balik. Aduh. Ibu negara malah buat kejak balik. Tah. Itu pengen teh cekakeun sakitu we. Mudah-mudahan urang sasorangan tiasa nyata lah nerapkeun dina pakasaban urang sewang-sewangannya. Bahkan nganggur oge gitu. Tiasa takwa dina kangangguran oge sebenarnya mah gitu. Urang tutup kalayan doa mudah-mudahan urang sadayana tambih-tambih katakuan ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Urang tutup kalayan doa sapu jagat sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.